Emang paling bener cuaca panas mah enak nangarujaknya teman-teman. Heula ieu urang beuleum heula ieu tarasina beh mantap we pokona matong lami-lami di beuleumna besingan tutung. Tuh tingali cabena tos siap, tarasina tos siap, langsung we diulek-ulek ari tos kieu mah tong hilang. Pakean heula uyah sareng mecin teman-teman pokona mah tepikeun ka mantap we mecinna pokona mah singkat seueur soalna lamun misalkan metis mah lamun teu gurih kurang mantap. Tapi kembali deui kana selera masing-masingnya aya anu metis teu nganggo mecin, tapi lamun abdi mah lamun metis kedah pakai mecin soalnya eta pelengkap pokona matong hilap tuh diguyurkeun cukana diguyurkeun deui cukana beh mantep we pokona mah. Jadi iro terek metis gedang teman-teman tuh tingali gedangna oge kuat mengkel ieu mah nyaho teu gedangna kuat rangu jasa pokona mah mantap jasa tong hilap baca doa heula lamun arek mam teh. Dep pisan ieu mah kuat cocok jeung cuaca panas kieu mah nya teman-teman cocokna kos kieu ngarujak tuh kos kieu tong mewah-mewah rujak biasa we make gedang. Tos terangnya tadi bumbuna naon pokona mah pake tarasi, pake uyah, pake mecin, tong hilap, pake cabe eta nu pentingna cukaan we. Ieu mah mantep kacida tuh. Kabayangkan sakumaha ngeunahna pokona mah ieu kuat mantap pisan sok teu percaya mah gerage teman-teman ngadamelnya di bumi ieu petis gedang jiga kieu. Katambah gedangna ieu teh mengkel kacida jadina ieu teh meuni cocok lamun dipake metis kos kieu teh jadina atah henteu asak teuing henteu pokona mah sedeng we pokona mah gedangna ieu mengkel. Teman-teman terang teu jadi abdi teh saentos kaluar ti pondok teh entos aya 2 tahun dan can pernah deui ieu teh ngadamel petis kos kieu jadi ayeuna teh kakarak deui atuh kumaha teu atohna coba ya Allah kuat mantap pisan ieu teh rasana. Terang teu ieu gedangna ti mana nang menta teman-teman ti tatangga alhamdulillah na oge di pasian sebenarnya mah ieu bade menta teh ti kamari-kamari tapi na jiga isin banget bade menta teh atuh diwani-wanikeun we nya saking hayang metisna. Ieu teh aslina lada kacida teman-teman pokona mah ieu kuat lada teh tadi teh cabena seueur teuing tapi na lamun teu lada asa kurang ya teman-teman tadi dia metisna ieu tos arek beresnya soalna bade ngajar heula jadi ditunda heula metisnya tosnya sakieu heula dadah.